lantaran inohong eueuh nu ngajak ka Allah geus urang bae suring elingan. Dengekeun aparat pemerintah pejabat sanajan prokes digalakeun ai Allah teu dialak, teu dianggap, teu diajak, teu diperintah ku urang moal sampai beres ta prokes. Sanajan prokes digalakeun, sanajan masker dipake, sanajan vaksin disuntikeun, ai Allah dipohokeun mah hayang cager emang nu boga cager saha? Betul. Hayang sehat emang nu mere saha? Betul. Sehat nang Allah, cager nang Allah, maka lamun cenah prokes bae tapi Allah dipohokeun moal beres moal karena Allah nak dipohokeun sedengkeun kabeh ge boga Gusti Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'mur ahlaka bis-shalah. Langkung tipayun urang muji ka Allah atas aneka ragam nikmat utamina iman Islam. Urang muji dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam mugia didugikeun ka Nabi urang Nabi nu agung nu di Isra di Mi'rajkeun nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluarga sahabat tabi'in atau tabi'in ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, sepuh mewah nu anom anu hadir dina ieu tempat, hapunten teu tiasa disebat satu persatu. Bil khusus nu ngawasilahan Al-Mukarram Kiai Haji Saiful di Ciberem, keluarga besar almarhum Al-Maktullah Abah Tika Duranggen Kiai Haji Mbai, segenap para panitia, aparatur pemerintah, tak lupa kepada rekan-rekan PPPKB tanah nu hari deunggan. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing sarehat panjang umur. Panitia anu parantos berjuang demi terwujud acara ieu perjuangan sing nilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kori kita Kiai Haji Salman Amrillah, tak lupa kepada Ustazah Nadia Hawashi, beliau putri daripada almarhum Abah Kiai Haji Hawashi. Semoga kuayana qori-qoriah nu ngaoskeun Quran barokah lungsur ka urang saraya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah diisrokeun di masjid ka masjid, di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Bagi orang umatna nu di sawah, nu di pabrik, nu di kantor, ulah poho ka masjid, maksudna ulah ninggalkeun sholat. Sabab sholat teh kewajiban anu teu meunang henteu, wajib selama akal sehat. Teu bisa nangtung diuk sholatna, teu bisa diuk ngedem nyangigir sholatna, teu bisa ngedem nyangigir nangkarak sholatna, teu bisa nangkarak isyarah kusirah sholatna, teu bisa isyarah kusirah ku kalukup mata sholatna, kalukup mata teu bisa ku hate, hate teu bisa umumkeun. Tapi Rasulullah rek dibarangkatkeun Isra Mi'raj dibelek heula dadana, dibersihan nu teu layak nu aya di jerona, padahal Rasul mah tos bersih. Ieu mah contoh bagi urang.
Deuk ngahareup ka Allah teh tidak sekedar zahir nu bersih, tapi kolbu perlu juga bersih, karena itu yang menentukan diterima atau henteu ibadah urang ku Allah Subhanahu. Maka lamun dina Quran aqimus shalah, dirikanlah salat. Ieu teh amr, al amru bi syai' amrun bi wasaili. Marentah kana hiji perkara, merintah karena sesuatu perkara, maka merintah karena kelengkapan perkara tersebut. Lamun Allah merintah salat, di jerona aya parentah ngaji, sabab moal sampurna eta salat mun teu make ilmu, moal hasil ta ilmu mun teu ngaji. Lamun parentahna salat, di jerona aya parentah ngaji, bapakna, ibuna, anakna, wabeh nu hadir penting ieu urang ulah ninggalkeun ngaji insya. Kuari mah budak ngaji di lembur teu peuti daekeun, mondok ka jauh ge teu bataheun lantaran beurang penting isuk sore ngoprek-ngoprek hap. Budak letik jeung baturna ngobrol horeng mah main FF. Dicopot ku abahna, cak abahna ka dia ngomeh HPP, abahna main oray-orayan. Di masjid aya pamuda opatan keur diuk suganta keur ngaji horeng keur main ludo. Indungna tiktokan, barang nempo bapak kolot na keur muter bemo handphone. Bah deuk ka mana? Aing deuk ngahotspot. Bea kabeh ku handphone. Mata pertempuran belum selesai, perang belum berakhir. Kalau dulu para penjajah kita menjajah bangsa, sasarannya adalah fisik, ayeuna mah mental, ideologi. Senjata baheula bedil, brain, pistol, granat. Kuari mah senjatana handphone. Mana budak orang teu boga handphone? Mun aya budak orang teu boga handphone, susah berarti teh budak. Aya nu kadang-kadang dulur hadirin rahimakumullah, eta di pentaan jariah jeung masjid keluar kardus, di kantong aya duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira nu keluar sabaraha? 2.000. Eta nu keluar 2.000. Ngeusi pulsa mah ngeusi paket moal aya nu 2.000, ngeusi kotak jariah mah 2.000. Berarti urang ieu kabehan hadirin teu sadar bahwa akhirat leuwih bagus daripada dunia. Katutup mata hate lantaran urang teh beurang penting ngoprek-ngoprek ha. Dini boga grup WA, grup naroyot rombongan pareot. Gambarna DP na GPU minyak urut. Aki-aki kudu sadar lain wae nyekel handphone, nyekel tasbih, lain wae maca status, macana la ilaha illallah. Kudu sadar aki geus kolot eta buk doang soun. Wayah mikiran kuburan, wayah mikiran akhirat, geura rapihan ibadah, geura beneran hate. Rasulullah rek berangkat dibelah dadana menuju Allah moal datang lamun cenah teu bersih zahir jeung batin. Maka aya istilah di jelema-jelema nu leluhur teh aya takhalli, nyabutan nu kotor dina kolbu, ngabersihan hate, karak tahali di dandanan, deuk zikir ge mantep aya hatena geus bersih mah. Ibu-ibu kan mun make make up dibersihan heula beungeutna karak eta bedak dipake. Udang hees teu si beungeut langsung make make up, pipina beureum ku bedak ai cileuh sagede-gede poleca. Mata kuari loba jelema ngaji henteu tapi zikir teu. Zikir bagus ya, tapi kenapa hasil daripada zikir justru suudzon kepada orang, lalu menganggap diri paling benar? Adi teh apan teu takholi ngaji heula atuh,
Ayo zikir mantap. La la illallah, 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 la la illallah. Halo. Ari tungtungna ngomongna kieu dak abah manggeus teu kudu kos batur salat, teu kudu wudu, teu kudu ruku, teu kudu sujud. Ai piraku ahli zikir kos kitu hakekok tah. Ai wudu mah cangkang, ruku mah cangkang, sujud mah cangkang, abah manggeus teu main cangkang, langsung eusina bae. Heuy, kabeh ge aya cangkangan, nu eueuh cangkangan mah tai. Betul. Moal aya jelema nu diangkat jadi kekasih Allah, nu diangkat jadi wali dalam kondisi bodoh. Moal eueuh wali nu bodoh, piraku wali bodoh, kecap pengikutna teh bah. Ai abdi kudu bah laju hitut batal teu kumaha hitutna. Laju manehna salat, begitu salat johor hitut. Beres salat ditegur ku anak buahna, abah tadi hitut. Pan abah terus baik, emang kunaon? Pan mun hitut batal wudu bah. Ai dia deui, pan urang mah geus beda kelas. Aing ge nyaho mun hitut batal wudu, tapi aing pernah ngadenge baheula batal wudu mah aya 4, aing karek hitut hiji aya 3 deui. Tuh. Mata bapak-bapak nu salat bari ngaji bakal beda jeung salatna nu tilok ngaji. Anu zikir bari ngaji zikir beda jeung zikir nu tilok ngaji. Ieu ngaji teh penting sabab deuk kumaha ditarima ibadah urang lamun syarat rukunna teu cumpon. Deuk kumaha ngarti kana syarat jeung rukun lamun urang teu ngaji. Wudu make ilmu, caina kudu cai mutlak, ulah mustakmal, komo mutanajis, dirompok hayang aman cenah supaya cai teh aman bisa dikobok. Gerak nyieun kulahna make hasil ngaji, make ilmu, panjangna sahasta saparapat, lebarna sahasta saparapat, jerona ge sahasta saparapat. Ari sahasta saparapat eta hadirin aya 5 dampal. Panjangna 5 dampal, lebarna 5 dampal, jerona 5 dampal, 5 kali 5 20, 25 kali 5 125. Laju aya teh cenah supaya menang 500 kati, jacana 20 teh 500 kati, oreng sadampal aya 4 kati, dikali kurang 125 kali 4 jumlahna 500. Eta kulah nu make fikih alhamdulillah. Ulah sampai ninggalkeun ngaji ieu urang kabehan bahaya mun teu ngaji. Kayakinan urang teh lamun cenah teu dibawa ngaji bisa kuru kering kerontang kena ka dituna. Aya virus sieun ka virus teu sieun ka Allah. Hayu beta awewe masker dipake sieun ka virus aya androk pendek. Aya nu make masker prokes bebeneran aya salat henteu, azab Allah leuwih nyata daripada virus kunaon teu pake kasieun. Ayeuna nu tempo kurang diperhatikeun kurang anu boga keyakinan kuat di saat virus, di saat corona, kecuali cenah aya omikron, jelema nu boga keyakinan para ulama, para kiai netes ka murid-muridna para santri, maka santri masanajan corona ge tenang bae alhamdulillah. Cak pemerintah jangan berkerumun, kumaha kami teu berkerumun Pak, sakobong dalapanan. Urang hes barang lilir dampal suku deung-deungeun aya di beungeut urang. Nang aya nu geus betus aya nu ngaracak bae aya. Kadang-kadang di dahar pajar tak goreng bawang, goreng upil aman. Daharna 7-an, daharna 10-an, bari dahar bari ngobrol paneta sungut baturan urang teh sanggup marah rental ke tempat urang. Hese milihanana tuh dirunde kurang di dahar. Woi pani asin leo aing dia eta. Aman, alhamdulillah. Tengah penting lapar santri niar batur nu ngaliwat baturna eueuh geus sarees boga mie hiji seduh mie na asak mangkokna eueuh gayung musola saha nu wani nginyen ngadahar mie di gayung musola mun lain santri
Sabab santri boga keyakinan pan di gayung aya virus meureun jauh ngisang. Tapi santri mah jojong we. Eta mie dina gayung tanpa garpu langsung ramok. Laju seep mihna langsung diinum sururut cai mih dina gayung. Seep diteundeun gayung nakulah isuk-isuk aki-aki kena prank. Subuh-subuh hudang pangheulana aki-aki laju ngisang cap manehna pan peler aing panas ya. Sambal mie tadinya. Santri. Ya, dulur, mana kuari nu malam Jumat di imah maca sholawat dilanjutkan ku Yasin laju marhaba teu aya mun lain pesantren. Mana kuari masjid jeung musola anu masih eksis maca Yasin malam Jumat kemudian dilangsungkan jeung marhaba teu aya hampir punah mun lain pesantren. Maka pesantrenlah yang menjadi benteng bangsa, benteng negara, benteng agama. Di saat virus muncul, urang hayang diajak ku inohong, urang diajak ke Allah. Pan urang teh ketuhanan yang Maha Esa dina Pancasila sila pertama, tapi mana realisasina? Raja cicing bae, wakil raja ngahenen bae, menteri agama mana? Kuduna mah kami diajak rakyat ke Allah. Di saat rakyat bimbang hatena eueuh di tempat mengadu selain Allah, keluar atau Pak Menteri ngomong kepada rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, virus ini masih berlanjut. Mari kita prokes dan kita istighfar, lalu banyakkan sholat taubat, lalu istighosah nasional, lalu hari Jumat baca surat Kahfi. Ayat tahu ajakan gitu, ayat tahu, ayat tahu. Menteri agama ribu ngageser-geserkan hari besar Islam anu geus jelas palakna. Muharram digeser, muludan digeser. Untung poe kiamat di kalender hadirin. Lantaran inohong eueuh nu ngajak ka Allah geus urang bae suring elingan. Dengekeun aparat pemerintah pejabat sanajan prokes digalakeun ai Allah teu dialak, teu dianggap, teu diajak, teu dipenta ku urang moal sampai beres ta prokes. Sanajan prokes digalakeun, sanajan masker dipake, sanajan vaksin disuntikeun, ai Allah dipohokeun mah hayang cager emang nu boga cager saha? Betul. Hayang sehat emang nu mere saha? Betul. Sehat nang Allah, cager nang Allah, maka lamun cenah prokes bae tapi Allah dipohokeun moal beres moal karena Allah nak dipohokeun sedengkeun kabeh ge boga Gusti Allah. Geus nuhun ka santri Pak, aya keneh nu maca Kahfi poe Jumat isuk-isuk pan urang mah geus teu kaburu maca Kahfi. Betul. Ibu-ibu teu kaburu maca Kahfi, macaan eta bae lazada can datang. Baheula mah lamun cana diuk kadenge nganagom linoni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fa khudtabini. Wari malain kalau mau balik Tokopedia. Beak geus gueta. Baheula mah ini Mang Incu abdau bismillahirrahmanirrahim wa birrahimida bil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahamuli. Kuari malain ini Mang Incuna sopi COD sopi. Sholawat leungit Kahfi teu dibaca, marhaba hampir punah, paling di lembur sataun 2 kali rajaban jeung muludan doang. Atuh meujeuhna urang ku Allah ditegor. Geus aya kesempatan sehat cager boga umur, ayo bapak-bapak ngararaji insya awewe ulah poho bo setiap bulan ibu sok datang tamu bulanan naon ngaranna head 7 bulan head budak sekolah nyebutna men
Lamun Jawara nyebutna si bewok muntah darah. Eta bahasa Jawara. Jawara ngalamun, kunaon dia ngalamun, puyeng ngaingdak si bewok muntah darah terus atau si botak merana kitu zamanna. Awewe kudu nyaho kana urusan head. Paling satik sapoe sapeting, galibna saminggu paling lila 15 poe 15 peting. Lamun leuwih ti 15 poe 15 peting eta istihadah, istiqomah deui. Karep manggih aya darah istiqomah. Damun pasat darah penyakit, lamun keluar darah penyakit pas Ramadan wajib puasa. Lamun keluar darah penyakit aya adzan wajib sholat. Sholat iya, kumaha sholatna cenah? Jadarah nu ngocor keneh, pakailah cambo dipit. Atau aku pakai whisper, selain lentur tahan bocor. Pelajaran head di SMP di SMA di universitas, sedangkan anak urang nu awewe wajib nyaho kana urusan eta kali-kali teu diajikeun, teu dipasantrenkeun, teu nyaho kana head. Di akhirat bapakna bakal piak di penta pertanggungjawaban ku Gusti Allah. Awas sakali deui paling saeutik head eta sapoe sapeting 24 jam. Galibna head eta saminggu genep atau 7 poe, paling lila 15 poe 15 peting. Lumayan tah head 15 poe 15 peting, cukup nyieun ngubeng kana hulu urang. Asal ditanya, "Neng, masih men ka?" Isuk ditanya, "Men keneh ka?" Menang 10 poe, "Men keneh ka?" Cak salakina Superman. Pantesan ta Superman make sempakna di luar eta meureun tadi eta. Laju warnana beureun deui eta meureun masalahna. Ya Allah, lamun leuwih ti 15 poe 15 penting istihadah. Awewe kudu nyaho kana urusan eta teh perkara nu makluman bil darurah. Laju neuk nganyahokeun eta di mana? Mun lain di majlis jeung di pasantren. Maka bapak-bapak lamun hayang salamet kudu ka majlis. Anak urang mun hayang salamet pasantren ke sakali pasantren. Beras pasantren. Kurang beras pasantren. Hidup santri. Hidup santri, hidup santri, Allahu Akbar. Mata kula sieun jadi santri, jeung ulah ngarasa tinggalin zaman jadi santri. Santri mal tinggalin zaman, dekat tinggalin ka mana? Wah, santri tinggalin. Aya kolot nu ngomong kieu, kuari mah dia mun ngaji doang mondok doang tinggalin kusaha. Emang Allah ganti? Tinggalin jana kusi zaman saja zaman dia tinggalin zaman kajen urang malen hayang maju menurut manusia tapi hayang boga kemajuan di hadapan Allah selaku hamba hayang bener ibadah hayang beres sate eta nu pake ka hayang ku urang lamun aya jelema ngomong kieu ceng ka di dia ayeuna Bang geus kuari mola mondok dia zaman geus beda. Guys, kuliah teruskan. Ini tak kuliah mah baik, tapi ngomong ulah mondok ini sangat berbahaya. Ceng guys dia mah kuliah teruskan. Kuliah S1, Bang. Sawain lu bakene. Teruskan S2. S2 beres, S3 sampai tarariis awak anakna. Gelar ngaberes SH sarjana hukum, SIP sarjana ilmu pemerintahan, SOS pembersih lantai. Nu hiji kakana gelarna SE sarjana ekonomi, nu hiji SEE sarjana ngising bae teu eta. Quran diangsongkeun teu bisa dibaca, salat barang ditempo ruku jeung sujud serta i'tidal eueuh tumaninahan, gagal total tak kolot ngadidik anak walaupun boga titel sabab anakna teu weuh ka Allah. Geura pae bakal nalangsak lamun teu ninggalkeun anak anu weuh ka Allah. Tapi nu boga anak malah santren, wau ka syariat, ngajalankeun syariat, lalu mereka mengamalkan amal yang soleh, bahagia. Amin. Nu boga anak mah santren senang. Amin. Teu kudu
lalaki terlahir sudah bertitel. Titel itu titit ngagantel. Insyaallah nu hiji mah anakna karuliah laluhur mangga bae tapi Quran kudu bisa dibaca. Kunaon atuh ai bahasa Inggris pinter maca Quran teu bisa. Kadang-kadang di hiji lembaga anakna 6 tahun bahasa Inggris dipelajari, lamun salah didenda disangsi. Kunaon bahasa Inggris salah disangsi maca Quran salah cicing bae. Eta budak 6 tahun belajar bahasa Inggris, hai dia 6 tahun belajar bahasa Inggris, mun pulang kalembur nek ngomong Inggris jeung saha. Betul. Duh, karunya amat. Boleh belajar bahasa Inggris tapi Quran ulah dilewat. Nu hiji mah ya anakna malah santren alhamdulillah. Begitu aya azan Allahu akbar Allahu akbar. Anakna wudu laju salat. Eta nu berhasil tak kolot ngadidik anak, sukses eta kolot boga anak. Ya Allah, begitu anjeunna pindah alam ke alam barzah, anak tiap Jumat ngampar samak di hareupeun makam maca Yasin zarah caang kuburan kolot. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan aya anak tilok zarah ka kuburan kolot, sakali zarah kuburan kolot teu kapanggih. Cakadina ka ai kuburan abah di mana? Nyaho engge nyiaran dia mah. Harita mah di dia ya abah ya pindah tuh bebeja kana urang ya abah. Sedih amat nang ngabiayaan, nang ngamodalan, nang maraban ti leuletik ti orok beureum ditiupan, kari-kari teu bisa zarah-zarah acan, kari-kari teu bisa salat-salat acan, kari-kari teu bisa ngirim cacaan ka kuburan urang. Matakan ge buka mata hati, akhirat itu ada. Buka mata hati, pertanyaan munkar nakir itu ada. Buka mata hati, orang bakal nyebrang ke siratal mustaqim, bakal kapanggih ke jeung mizan, bakal kapanggih ke jeung hisab, bakal kapanggih jeung akhirat anu tempat pulang urang dengan dua, surga atau neraka. Lamun bapakna, ibuna, anakna saiman, saakidah, saideologi, babarengan di dunia kayak bakal bareng deui di akhirat di surga Allah subhanahu. Allahumma barik lana fi Rajab Syabana wa balighna Ramadana dana salatullah salamullah ala Taha salatullah salamullah ala Yasin bila sadayana salatullah mullah ala Taha sulillah salatullah mullah ala Yasin. Mudah-mudahan beres rajaban hujan ka majlis rajin ka majlis, hujan sholat rajin sholat, hujan masantren daraek masantren, amin ya robbal ya robbal. Dulur ieu teh pan bulan mulia, urang mentah di bulan anu kaasup Asyhurul Hurum, bulan mulia. Sugan bae kumulyana Rajab, urang ku Allah diijabah doa, beres acara aya peningkatan ibadah, amin ya robbal.
Geus ayeuna ieu mumpung aya keneh Rajab, urang teh cantelkeun qalbu kana mulyana bulan Rajab. Sebab al-muta'alliq yashrafu bi syarbil muta'allaq. Nu nyantel eta sok kabawa mulya ku mulyana nu dicantelan. Tah kulit nu nempel kana Quran jadi sampul ulah wani-wani dicekal mun teu boga wudu mulya tak kulit sabab nempel jeung nu mulya. Tapi lamun nempel jeung bedug mah dicekal boleh malah ditakolan sabab nempelna jeung kayu ari ieu mah nempelna jeung Quran. Ya bapak-bapak meser peci 40.000 nu mahal, 70.000 nu mahal. Ibu-ibu meser jilbab aya nu 20.000, tapi lantaran nempelna jeung juz anu bagian mulia dina awak urang sirah kabawa mulia ta peci jeung jilbab. Sendal cak beja aya nu 1 juta, malah cenah batur mah anu meuli sendal di tali merekna teh beli, kulitna kulit asli, hargana 5 juta. Tapi lantaran nempel jeung suku dilihat sendal 5 juta ke. Asok datang ke halaman musola, sendal teu meunang asup dia mah ka jero. Sanajan 5 juta, tapi peci asup ka jero walaupun 70.000 lantaran nempelna jeung sirah. Anjing najis mughalladhah, tapi ketika anjing kitmir nempel jeung ashabul kahfi, nungguan ashabul kahfi 309 tahun sare di jero guha. Lari dan menyelamatkan iman dari kerajaan dan kekafiran Raja Degianus, maka eta anjing satu-satunya anjing anu bakal ku Allah diberi kemuliaan asup ka sorga, anjing ka sorga lantaran nempel jeung nu mulia. Piraku urang jelema anu ku Allah dijadikeun mulia, walaqad karramna bani Adam, piraku amat urang ieu teh sadar jati diri urang teh mulia sehingga urang ibadah kuduna, urang teh tadoru kuduna, urang teh ngadepek kuduna ka Gusti Allah, ngaharep, ngakhidmah, ngabdi, ngaulah. Lamun urang nunggus diberi kemuliaan tambah urang ngahinakeun diri di hadapan Allah lewat ibadah, pasti pulang diteundeun di tempat nu mulia di sorga Allah subhanahu. Coba bae Pak urang merenung mata ulah aya istilah jelema anu poho kana asal sehingga sok poho manehna teh ka jati dirina. Kieu ge asal urang tina cai anu hina. Cak Quran disebutna nutfah, budak sakola nyebutna sperma, bahasa urangna cimani, bahasa Inggrisna cipeju. Tah. Eta cai kan gila tah. Eta urang tidinya tah. Dibandingkeun jeung kotok mah tina endog. Endog mah geus tantu sakilo 20.000 aya hargaan, aya peju. Nu beunghar ulah sombong deul asal kejadian urang tina cai nu eta. Anu boga jabatan ulah angkuh deul kejadian urang teh tina cai nu eta. Nu boga ilmu ulah sombong, ilmu teh lain jeung disombongkeun, jeung jadi kendaraan menuju Allah, lain sosombongan, lain gagagahan, laju ngukur batur ku ilmu nu aya di awak urang. Tungtungna ilmu jadi hijab, jadi penghalang antara manehna jeung Allah. Deuleu asal kajadian tina cai nu hina, hargaan bagusan kene pikotokeun. Aya jelema ka dieu mawa endog ngider ka lembur. Endog keur promo ieu 20.000. Cak ibu-ibu, aing 1 kilo, aing 2 kilo. Nu hiji ngomong, "Hai, aing agehan 1 kilo." Parebut pikotokeun mandog, nu 2 kilo, nu 3 kilo, nu 1 kilo. Coba pi jelema. Aya nu ngider ka dieu moal ember, peju. Keur promo yeuh. Haneut kene ka karap cerong. Laku tah moal ka? Laku tah moal. Aya nu meuli tah moal. Dibere daek tambung, gratis daek tambung. Boro-boro nu deung-deungeun, boro-boro kudu meuli, nu urang sorangan ge dicempal saking gilana tak kapeju. Tapi maha kawasa Allah
ngajadikeun urang tina cai nu hina jadi karasep jadi garelis mata ulah sarombong. Kadang-kadang urang pohoan nang Allah nyiptakeun tapi teu salat eta jelema bangkawara tina cai nu hina jadi kasep bisa leumpang bisa naik motor peju eta naik motor. Diberi ku Allah banget karasep awewe garelis make peci parantes tuh ya Allah nang Allah kan nang Allah diberi baju pantai sampingna keren laju acara ge di hamparan di kuehan di cayan mulia tapi kunaon urang teh diberi kemuliaan tersadar sehingga orang tersyukur kanu merena nyata Allah tersujud teruku teribadah. Dulur mumpung aya keneh umur kedeung deui mah ajal datang ulah ngomong ke aing geus kolot karak bener saha nu ngajamin urang hirup bakal datang ka kolot teu boga jaminan urang kabeh hirup bakal datang ka kolot ulah ngomong ora keneh ibadah ditunda-tunda saha nu jaminan datang ka kolot hirupna moal aya nu geus kolot geura beberes bebenah handphone geus teu kudu ka bawa-bawa pos budak morak Android sagala. Aki-aki sadar iling ingat karena dosa baheula nini kitu kene sadar eling ingat karena dosa-dosa baheula cakep amat mun aki-aki beungeutna herang kuci wudu bajuna ge kokoh samping seserebet nungguan waktu zuhur datang nyekel tasbih Allah 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 pantes eta si aki gitu. Ieu mah aki-aki tarohan bola. Ceng mun penting main abah hudangkeun dia mah. Bah udang bah penting MU jeung Real Madrid. Ya bosan aing mah hayang nyawa Real Madrid jeung Real Kareta irah ngadunanya. Aki-aki mah diubna kuduna istighfar astagfirullahalazim bayangkeun dosa baheula. Astagfirullahalazim qodoan kewajiban duka tunda baheula. Masyaallah. Ieu mah aki-aki geus gol masih mikiran vitalitas hayang gagah. Wah abah Allah karunyaeun mungkin kolot dicabut ku Allah tanaga eta kasih sayang Allah sebab lamun dibere nanjir bae eta si otong datang ka kolot dibere gagah bae hudang hees geus kitungan layus bae. Eta lamun diberi gagah datang ka kolot geus moal kaur mikiran ibadah pasti mikiran eta bae. Karena lalaki mah watakna ti zaman Nabi Adam ketika nempo Siti Hawa deuk ditubruk ti zaman harita datang ka peuting ieu nu ngaran aki-aki kitu lalaki kitu ulah Haji Pudari nu ngora keneh aki-aki geus bongkok nempo awewe geulis mah peletok lempeng deui jangkengna. Mata ku Allah dicabut kejantanan seakan-akan Allah ngomong hei hambaku kakek kembalilah kepadaku. Nini diberi ku Allah 62 tahun eueunan head disebut monopause masa terhenti dari head kasih sayang Allah seakan-akan Allah ngomong hei nenek tua kembalilah kepadaku gitu. Ulah aya beja aki-aki diuk di kursi ngalamun ditanya ku anakna bah kunaon ngalamun manuk paeh ceng manuk kamari mah aya keneh ambokan saeutik mah bari mah geus paeh ngalehek di luhur endog geureum cek injuna teh abah emang boga coa manuk aya laju manukna ngendog dua endogna ceng aya kandangan bah aya kandangna parantinya aya bagus kandangna jebleh dia teu endah tak aki-aki masih mikiran eta teu endah teu endah ke nungtun ka pamajikan lain ka majlis lain ka masjid lain ka mushola lain ka tempat ibadah ka tukang jajamu manehna mesen jamu kuat pamajikanna sari rapet ngobrol we di tukang jajamu aya gelasna merekan akhirna katuker salah nginum manehna nginum jamu kuat pamajikanna tah ai salakina nginum sari rapet barang datang ka imah cak pamajikanna kak pan ieu urat neng hareuras ai kakak di mana di sumur kebel amat aing teu bisa kih rapot geura
pikiran akhirat kuburan eta kuburan tah anu kurang memeka kuburan pan digotong kan kunaon keranda kurung batang teu mampir deui teu ngeusi bensin eta mah kendaraan eta mah oh STNK anu BPKB pokona mah tah asal di pojok beboh di musola atau di masjid eta kendaraan bakal ditumpakan kurang lamun geus naik we mayit langsung OTW berangkat. Masya Allah. Eta kurung batang ngomong, sia kurung batang kia. Unzur ilayya bi'aqlik annal muhayya linaklik ana sarirul manaya kam saramitli bimitlik balikirku akal anjeun kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pika keungeun kami minangka katilna nu maraot sadayana bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna mun kadeng eta kurung batang lalu umpatan urang di masjid tadi. Unzur ilayya bi'aqlik. Perhatikan ku akal sehat anjeun. Cak kurung batang. Annal muhayya linakli. Aku dipersiapkan untuk memindahkan kamu. KBG bakal digotong. Jeung saha nu digotong ku kurung batang dijamin eta jelema paeh. Jajal lu hirup gotong ngancrok manehna. Ana sarirul manaya. Kaulah tempat tidurnya orang-orang yang mati. Kam salah mitli bimitlik. Sabarana geus digotong ku aing. Ayo saha nu moal paeh? Cung. Saha nu moal ka kuburan? Cung. Moal aya kabeh ge bakal paeh. Kurung batang ngagegero. Urang kudu sadar isu pageto bakal paeh. Bakal tadi itu lain duit, lain beas, lain gabah, tapi amal. Di dunia teboga beas bisa nginjem, di kuburan teboga amal dek mentak jeung nginjem ka saha. Nu sok salat mun maot kuburana caang, amin. Nu salat mun maot kuburana caang, amin. Nu tilok salat lamun paeh kuburana bakal poek walaupun manehna pegawai PLN. Poek. Nu ayeuna di kuburan nu tadina teu salat ngajoak-joak hayang balik deui sapoe bae karangkas deuk salat. Saeju lamun manehna balik deui urang jasieun nya. Eta nu di kuburan nu tadina telok ngaji ngajirit-jirit hayang balik deui sapoe bae deuk ngamal saleh ya Allah. Atuh geus waktuna sehat. Pemuda ulang ngalalorakeun masa muda, ulang ngagagah-gagah maneh. Pas nu kamari teh anu terjadi di Cianjur, di Garut, geng motor eta penyakit sosial anu teu patut ditiru. Gaya hirup geus acak adut. Awak asa gagah dicuret-coret make tato. Di dada gambar kekenceng. Di tonggongna termos. Ieu budak preman tawartag sebenarnya budak. Joli di antingan, buuk doang sapu injuk, lempang sempoyongan, naik motor ugal-ugalan, mau senjata sahanu aya dibabat kumanehna. Santri dibabat, santri diam tidak berani, santri diam masih punya adab dan tata krama. Tapi ketika santri dianiaya, santri dibacok, santri digadil, santri disabat ke pedang, rasa sakit santri bukan Garut saja, seluruh Indonesia bahkan dunia yang namanya santri merasakan sakit. Dan kami tidak pernah takut kepada geng motor manapun. Betul? Ulah kakara geng motor ku santri mah geng shot dihakan. Kepada para aparat eta penyakit sosial piraku amat tuh bisa diamati, piraku amat tuh bisa ditangani. Pansoran Bapak teh kami bertumpu kepada Bapak untuk menyelesaikan urusan ini.
Papa banyak, Bapak punya kapasitas, Bapak punya kelengkapan beraneka ragam kelengkapan. Tangani Pak, jangan sampai ada pertumpahan darah. Sebab ketika santri tersakiti, mendidih seluruh darahnya dimanapun, siapapun dia. Ketika santri tersakiti, kami santri di Banten akan tetap bangkit membela santri-santri dimanapun dia pesantren. Matakan Bapak anak nasing hade taceng dia soka mana ai penting ten rencangan Pak tempo rencana saha bisi geng motor bener tuh nggak goler hulu nabelah nang urusan tileletik paeh konyol ulah sampai gitu konyol paena konyol. Harapan ti anak model kos gitu. Mata bakal nu paling bagus adalah agama. Di mana pesantren. Di situ dikenalkan kepada siapa kita, siapa yang menciptakan kita, dan harus seperti apa sikap kita kepada Sang Khalik yang menciptakan kita. Lalu akan kemana kita? KBG bakal maut sugan bae ai budak ora eling ka maut mah teu macem insya ulah ngomong ora kene Kak kamari tuh di Tangerang aya teu beja ka dieu aya kapal ngejedur aya bejana aya kapal ngejedur eta Sriwijaya Air kaleresan Tangerang mah pan rada caket ka bandara atuh mah jedur kapal nu naik nasehat, pilot nasehat, pramugari sehat, garelis pramugari. Pramugari mau cedan. Kulitna mulus, aya buluan saeutik, mun loba monyet. Baju lempangna nu egang. Mun pramugari egang atuh koper kasemparan ku manehna. Eta pramugari garelis sarehat, pilotnya ge sarehat. Urang ayeuna mun naik pesawat tidak sekedar buka duit beli tiket, kudu disuep heula. Diriukeun urang, tarang didorong, irung dicolok, ngaranna suep. Kulagi kamari pernah kurang sehat, cak dokter nu wauh Pak Idrus ka haji. Jajal bae coba bisi covid lain ieu mah ikan ari geus kanyahoan panyakitna mengenahan ngubararana henteu moal ieu mah jajal bae ka ieu cenah dicolok irung ieu mah keur nyari ati mangga dicolok irung dicabut henteu kan teu covid henteu ka ieu negatif henteu corona henteu aya teh hideung corona ieu mah atuh dia sakola luhur-luhur nyolokan deung-deungan doang irungna gitu kan urang naik pesawat didiukeun tarang didorong dicolok lamun cenah negatif bisa berangkat berarti tanu naik pesawat KBG negatif untuk corona berarti sehat tapi ajal datang pahit pertama naik pilot laju pramugari laju penumpang teh di ruang tunggu dipanggil di operator kooperator bandara dipanggil mohon perhatian kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan E705280 Asian Kudia harap menaiki pesawat lewat pintu 18 naik kudu nama bahasa urang bahasa Banten pakai di bandara mantepnya atuh bandarana di Banten kayak bahasa daerah tuh dipakai Inggris ladies and gentlemen itu ngerti-ngerti aja mending bahasa urang ngenaheun nuk naik ke pesawat teh make bahasa urang tung 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 gerakan narek dararia gerak anu naik kapal 075 jurusan angkat itu ka Kadekes Granara di sana ayah ya kudu diusulkan ke gubernur ya kudu diusulkan atau bahasa ulang atau bahasa Banten atau gerang karena naik laju lamun dipanggil pan hei harare saya amat darah dia tidak naik hei
pilot naik, pramugari naik, penampang naik, sarehat malah video call jeung keluargana teu nyangka pae. Dadah, aku berangkat dulu ya, aku mau pae. Untuk gitu. Ya Allah, ajal ka ajal. Ajal. Begitu pesawat naik, nganclang aki-aki. Pesawat ajur, pilotna ajur, pramugari manena ternyangka bakal paeh. Ajal di atas Kepulauan Seribu, tepatnya di atas Pulau Lancang, malakal maut nungguan berdasarkan perintah Allah. Piku mahaun lamun eta ajal datang ke orang secara dadakan, kari-kari orang can boga bekal ibadah. Coba kudu mikir kadinya. Beres urang pikiran, anak pikiran. Anak ulah sampai jadi bang balu di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala mereka orang amanat, dunia amanat, awak amanat, anak amanat, titipan ti Allah. Aya nu ka sorga diangkat derajat ku sabab anak, aya nu kudu di sorga tapi pindah ka neraka ku gara-gara anak. Maka di sini kita bisa menentukan anak orang teh soleh apa henteu, tergantung diajikeun apa henteu, dipasantrenkeun apa henteu. Kenapa kita semua hadirin lupa bahwa agama segala-galanya, bahwa akidah harus dipertahankan, bahwa keyakinan tidak boleh kendor? Kenapa kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyiapkan rahmat ka sahabat jelema nu hayangkan eta rahmat lewat ngabdi ngaula ke Allah, ibadah nu utama, salat nu pokokna, anu eta salat teh bakal ngawadahan amal-amal urang nu sanes. Zakat diwadahan ku salat, puasa diwadahan ku salat, haji diwadahan ku salat, jeung seluruh amal urang eta diwadahan ku salat. Ketika Rasul menghadap Allah dengan mi'rajnya, maka pulang mi'raj mawa salat, Rasul mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat mi'raj jelema mukmin. Naon anu aya dina mi'raj Rasul? Horeng aya dina salat. Rasul menghadap Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Dijawab ku Gusti Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab ku Kanjeng Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Eta keur mi'raj terjadi itu seperti itu. Dina salat aya eta tasyahud teh matak jakang jeung salat teh mi'rajna jalma mukmin. Rasulullah mi'raj, kita pun bisa mi'raj umatnya dengan melaksanakan salat. Mudah-mudahan orang diberi panjang umur jeung ibadah, diberi jembar rezeki jeung ibadah, diberi anak-anak daraek ibadah, diberi hati orang cinta ke ahli ibadah, serta mudah-mudahan akhir hayat orang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, simkuring bade teraskeun ngaos di kagajruk aya qoriah nu baris ngaos kupingkeun kusadayana qori nu salajengna. Sakitu nu kapihatur bilih teh tutur teu dipaham kalam nyonkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.